Oh iya. Masih itu. Itu kudu lah. Jadi penyaharap mah gitu. Naon mana teh Neng? Waya kieu datang ka imah teh. Aduh, Pak Haji ya bete bingung Pak Haji. Hayang menang jodoh itu. Saya teh da urang teh lain dukun atuh cenah yang menang jodoh nanyakeun ka urang. Akan aduh hese ngan awet teh kalabur awet teh Pak Haji. Mun hayang tereh menang jodoh, aya 3 syarat. Ya. Anu kahiji maneh kudu rajin, nya rajin digawe, rajin usaha, rajin mandi. Mandi mah osok, mandi mah. Ngan mandi mana ulah ku cai leutak atuh, ku cai bersih. Mun bisa meuli aqua, mandi ku cai aqua. Wah. Nu kadua, maneh si soleh. Sing murah senyum, seri mun aya awe seri kan maneh. Supaya maneh dianggapna jelema nu soleh, bageut. Apaan ieu tiap aya awe ngaliwat Pak Haji diajak seri teh kalabur. Eta nu katilu tah ieu dengekeun heula. Iya. Nu katilu nya maneh ieu wayahna kudu rajin nyikat gigi jeung lamun bisa ganti huntu kabeh. Ganti huntu ku huntu emas. Huntu emas. Nya. Tah, ieu mah pan saeutik, lamun bisa eta huntu tambahan 20 sikit deui. Ganti kabeh huntu ku huntu emas. Atuh mahal Pak Haji. Pan maneh nemongkeun deui maneh teh jelema beunghar. Oh. Mun. Huntu kabeh ganti ku emas. Nya. Ieu karek saeutik huntu tambahan deui we, 20 sikit deui we huntuna. Nya. Senarang ngeteng gitu, Jadi maneh begitu seri teh awe langsung nyelamkeun. Oh, mohon. Geus sakitu. Hanya. Aduh, nuhun atuh Pak Biasa Haji. poeana urang rek ieu urusan ieu deui. Wah, sugana payu rek nangan emas aing rek. Kasih emak rek ngajual tanah aing sugan menang warisan.